Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi azwaji dzurriyyati wal baitil kiram summa ila hadratin sahibi tafsir Jalalain al-Imam Jalaluddin As-Suyuti wal Imam Jalaluddin al-Mahalli wa ila hadratin sahibi Futuhatil Ilahiyah Syaikhul bin Al-Jain Syafi'i wa ila hadratin jami' masyayikhina susana baran kajil Muhammad Aisyah ila hadrati abaina wa ummahatina wa jami'al wali jami' ahli al-qubur min masing-masing ghafarallahu dzunubahum wa khatayahum rahimahumullahu ta'ala syawalillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna qawna wa zidna ilman min ladunka innaka antal wahhab. Allahumma aftah lana al-arifin al-musannafin bi rahmatika rahim. Allahumma ya jannab riyas samawat riyadal ikon jallil li bil qasam wal wahlul uqnatan bil lisani qawqali bi rafati rahmati rikatin ummatalina juluduhum wa qulubuhum ila dzikrina bi rahmatika marahimin bi sirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman Inna Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raqaib wa husnul khawatimi wa yustasqa ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raqaib wa husnul khawatimi wa yustasqa ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lah. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raqaib wa husnul khawatimi wa yastasqa ghamamu biwajhihil karim alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lah. Di khamsatun utfi biha ilhati ma'al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatima li khamsatun utfi biha ilhati ma'al mustafa wabnahuma wa fatima li khamsatun utfi biha harral waba ilhatima al-mustafa wabnahuma wa fatima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aina
ayat anu ka-20. Yakadu hampir, yakrubu tegesna deukeut naon albarku kilat. Yakhtopu nyamber naon barku. Yakhtopu nyamber naon barku. Absarahum kana pirang-pirang panonna munafikin. Absarahum kana pirang-pirang panonna munafikin. Ya huduha tegesna ngeunaan naon barku kana absarahum. Ya huduha tegesna ngeunaan naon barku kana absarahum bisuratin kalawan gancang. Kullama adoa samangsana dina samangsana nyaangan naon barku. Kullama adoa dina samangsana nyaangan naon barku lahum kamunafikin kajalma-jalma munafik. Kullama adoa dina samangsana nyaangan naon barku lahum kamunafikin. Masyau maka lalempang saha munafikin. Masyau maka lalempang saha munafikin fihi dina barku. Fihi dina barku. Ae tegesna fi dawihi dina cahaya na barku. Ae tegesna fi dawihi dina cahaya na barku. Wa idza adlama jeung di mana-mana moekan naon barku. Wa idza adlama jeung di mana-mana moekan naon barku alaihim kamunafikin. Wa idza adlama jeung di mana-mana moekan naon barku alaihim kamunafikin qamu maka caricing saha munafikin. Qamu maka caricing saha munafikin. Waqafu tegesna caricing saha munafikin. Waqafu tegesna caricing saha munafikin. Eta tamsilun perumpamaan. Eta tamsilun perumpamaan. Tamsil teh jadi khobar mubtadana dipiceut. Eta tamsilun perumpamaan li iz'ajima kana ngabingungkeuna perkara. Li iz'ajima kana ngabingungkeuna perkara fil Qur'ani anu tetep dina Al-Qur'an. Fil Qur'ani anu tetep dina Al-Qur'an. Minal hujaji nyaeta tina pirang-pirang hujjah. Hujjah teh dalil. Minal hujaji nyaeta tina pirang-pirang hujjah. Minal hujaji nyaeta tina pirang-pirang hujjah kulubahum kana pirang-pirang hatena munafikin. Kulubahum kana pirang-pirang hatena munafikin. Wa tasdikihim jeung ngabenerkeuna munafikin. Wa tasdikihim jeung ngabenerkeuna munafikin lima kana perkara. Lima kana perkara. Sami'u anu ngadarenge saha munafikin. Lima kana perkara sami'u anu ngadarenge saha munafikin.
fihi dina Qur'an, fihi dina Qur'an. Mimma nyaeta perkara, mimma nyaeta perkara yuhibbuna anu mikarasep saha munafikin, yuhibbuna anu mikarasep saha munafikin. Wa wukufihim jeung caricingna munafikin, wa wukufihim jeung caricingna munafikin amma tina perkara, amma tina perkara yakrahuna anu mikangewa saha munafikin. Wa wukufihim jeung caricingna munafikin amma tina perkara yakrahuna anu mikangewa saha munafikin. Walau syaa sareng lamun ngeresakeun, walau syaa sareng lamun ngeresakeun saha Allahu Gusti Allah, walau syaa sareng lamun ngeresakeun saha Allahu Gusti Allah ladahaba maka tangtu ngaleungitkeun saha Gusti Allah, ladahaba maka tangtu ngaleungitkeun saha Gusti Allah bisam ihim kana pirang-pirang pangdengena munafikin, bisam ihim kana pirang-pirang pangdengena munafikin, bimakna asma ihim kalawan makna pirang-pirang pangdengena munafikin, bimakna asma ihim kalawan makna pirang-pirang pangdengena munafikin. Wa absorihim jeung kana pirang-pirang paningalina munafikin, wa absorihim jeung kana pirang-pirang paningalina munafikin adh-dhahirati anu dohir, adh-dhahirati anu dohir. Kama dhahaba, kama dhahaba seperti ngaleungitkeun saha Gusti Allah, makna sanes ma isim mausul, ma lain isim mausul anu lain mausul nu butuh kana silah jeung ain. Nah teh isim mausul teh mabtaqara ila silatin wa aidin perkara anu membutuhkeun kana silah jeung kana ain. Nah teh silah teh kali jumlah kalimat anu sanggeus isim mausul. Ain teh naon? Domir anu aya dina silah anu balikna kana ieu mah sanes ma isim mausul, ma ziyadah, ma panambah ngaranna. Ziyadah teh jiga nu ngaji tapi sare eta panambah ngaranna. Po hadir tapi sare. Kama dhahaba seperti ngaleungitkeun saha Gusti Allah, kama dhahaba seperti ngaleungitkeun saha Gusti Allah bil batinati kanu batin, bil batinati kanu batin bagian jero. Innallaha sanyana Gusti Allah, innallaha sanyana Gusti Allah ala kulli syai'in kana sakur perkara, innallaha sanyana Gusti Allah ala kulli syai'in kana sakur perkara, sya'ahu anu ngerasakeun saha Gusti Allah kana syai'in, sya'ahu anu ngerasakeun saha Gusti Allah kana syai'in, eta qadirun anu maha kawasa, eta qadirun anu maha kawasa. Sya'ahu anu ngerasakeun saha Gusti Allah kana syai'in, eta qadirun anu maha kawasa. Wa minhu sareng eta tetep tina sapalihna qadirun wa minhu sareng eta tetep tina sapalihna qadirun idhabu ma ari ngaleungitkeun perkara, idhabu ma ari ngaleungitkeun perkara dzukira anu geus dicaritakeun naon ma,
dzukira anu geus dicaritakeun naon ma. Tas sakitulah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Al-Baqarah ayat muka 20 masih keneh ngisahkeun perumpamaan jalma munafik katingalina iman tapi henteu. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu walau sya'allahu ladhaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Yakadul barqu hampir tawa deukeut hampir wakilat yakhtopu absarahum nyamber kana absor teh paningali dohir ya, paningali dohir, paningali tah ieu panon ieu mun ieu absor ya basor bahasa ieu mun paningali batin ngaranna basiroh. Naon cenah ieu absor jamana mufradna basorun mun ieu basiroh. Makana dina satu ayat la tudrikuhul absor wa huwa yudrikul absor wa huwal latiful khabir. Allah moal bisa katingali ku ieu panon ieu, ku panon ieu. Wa huwa yudrikul absor tapi Allah anu ningali kana panon ieu kana panon makhluk wa huwal latiful khabir. Allah moal bisa katingali ku ieu. Maaf, urang beriman teu ka Allah. Iman alhamdulillah. Ku ieu ningali teu? Henteu. Geuning urang masih keneh nurut kana parentah Allah, berusaha ngajauhan larangan Allah. Sabab urang meyakini di hate Allah teh aya. Atasnya eta ngaranna basiro. Ta Gusti Allah moal katingali ku ieu. Tapi insyaallah engke di surga insyaallah urang tatkala jaga lebet ka surga urang bakal ningali Gusti Allah. Tah kilat anu nyamber perumpamaan teh ya, kilat hampir wae bisa wae ngaleungitkeun kana panonna ieu, panon dohir. Ari panon batin memang geus lolong, geuning lolong sabab disodoran konsep-konsep keimanan henteu narima berarti lolongnya. Ari ieu mah geus lolong eta jelema teh naudzubillah jalma munafik teh geus lolong. Kanu ieu oge karena pandangan secara lahir oge bisa wae Gusti Allah ngaleungitkeun da Allah Maha Kawasa ya khuduha bisur'ah kalawan gancang. Kullama adha'a lahum masyaufi ketika kilat teh caang, pan kilat teh caang yeuh kurila caang. Ya kamari ka minggon kamari kilat teh nyaeta cahaya pecutna malaikat gitu, cahaya pecutna malaikat. Kullama adhalahum masyaufi ieu perumpamaan keneh ieu. Ketika eta kilat nyamber kurilap serak berarti caang. Nah, kumaha masyaufi pidaihi berarti marena ngarasa caang, leumpang, geuning leumpang pan caang. Aya kilat. Jadi ngagunakeun kesempatan lah, kesempatan kurilap. Urang aya henteu lamun poek mumpung aya kilat teh hayu leumpang gitu. Henteu nya urang. Abong weh. Tah ketika kilat nyamber kurilap berarti caang. Tah mumpung caang laleumpang. Laleumpang da caang. Ngan wa idza azlama alaihim qamu ketika poek deui kilat teh henteu pakurilap deui, teu pakurilap. Poek weh, rep. Qamu caricing. Geuning teu laleumpang mang poek. Engke nungguan caang deui lamun aya kurilap deui, mun aya kilat aya gurilap deui. Kartos deui. Munafik teh jiga kitu, jiga kumaha? Leumpang lamun keur caang aya gurilap, caricing henteu leumpang lamun poek. Ieu perumpamaan ieu. Tamsilun li iz'ajima fil Qur'an. Ieu teh perumpamaan kana ngagoyahkeun keyakinanna, ngagoyahkeun hatena, ngabingungkeun hatena. Ieu perumpamaan kieu, aka maca dina syarahna. Dina syarah tafsir Jalalain. Maknana kieu.
Sok wihadi supaya paham. Orang munafik ketika ada cahaya mereka berjalan, da caang. Ketika gelap gulita cari cing, da poek. Mun caang leumpang, mun poek cicing. Mun aya nu manfaat caang teh nya beraksi mereka, lamun poek anu menguntungkan mereka nya cari cing. Tak ieu wal maknana kieu perumpamaan eta teh. Tamsilu liha ula munafikin perumpamaan orang-orang munafik bi annahum kullama sami'u minal Qur'an ma fi minal hujaji aja qulubahum liduhriha lahum. Ketika orang-orang munafik mendengarkan kana dalil-dalil nu jelas tapi nu manfaat keur manehna, aya dalil na Quran tapi menguntungkan bagi manehna. Jika menguntungkan cahaya gurilap manehna bisa lempang, berarti menguntungkan. Lamun dina Quran teh orang-orang munafik teh mendengarkan sesuatu dalil-dalil keterangan-keterangan nu bermanfaat nu menguntungkan bagi orang munafik wasodaku bihi ingkana mimma yuhibun min ismati dima wal amwal wal gonima, mereka membenarkan da resep karena keterangan eta tak resep ya, tak resep ya, tak resep ya. Naon antarana min ismati dima dijaga nyawana, pan dina Quran dilarang membunuh ya. Dina Quran dilarang membunuh anu lain hakna. Tah urang resep ye kade ulah sok ngabunuh ye, dina Quran kitu menang ngabunuh tak kitu. Wal amwal jaga harta mereka, kade masing berbeda agama ge hartana tetap dijaga kade gitu kade teu meunang tak urang resep ye harta urang bakal kajaga ye gitu. Wal gonimah wa nahwiha jeung perampasan perang jeung saumpamana eta perumpamaanna caang bisa lempang. Lamun dina Quran aya dalil nu menguntungkan mereka, oke gitu membenarkan. Nah, urang resep ye dalil ye resep ye. Terus wa in kana mimma yakrahuna minat takalifi syaqqa alaihim kasolah wa shaum wa qifu mutahayyirin. Ngan lamun dina Quran ada keterangan yang merugikan lah. Namun diantarana merugikan bagi manehna salat, puasa, wakipu, cicing. Ari tadi mah tayang resep ye harta jeung nyawa kalindungi. Kan cek Allah dina Quran, aqimus shalah wa atuz zakah. Laksanakan sholat dan laksanakan zakat. Zakat. Oh, nah gitu. Sholat. Nyaho sholat. Sabar kali. Sapoe. 5 kali. Kadang jelema anu sholatna sapoe 5 kali. Nya duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Aya nu sapoe 5 kali, aya nu 5 poe kali. Aya nu saminggu sekali. Palebah dina Quran aya keterangan anu cek manehna teh haroream ieu mah haroream mimma kana yakrahuna minat takalifi syaqqa. Tugas-tugas di agama teh Gusti Allah keur hambana haroream eta jiga poek cicing. Paham teh? Tah iya nu disebut naudzubillah daliknya. Lamun saur bahasa hikamah gitu. Dina bahasa hikamah atau dina syarahna ieu disebutnya amaliyah transaksional. Kieu amaliyah transaksional teh. Yang paham. Jadi amaliyah transaksional teh urang beramal tapi mesti digantian ku Allah, ku pamaksudan urang kudu dihasilkeun ku Allah. Kudu bahasana. Kudu. Lain usaha teh kieu wae, teh kunaon meureun nya? Ya tuh salat duha. Naon sih salat duha? Lancar rezeki, supaya usahana lancar. Oh gitu. Rek nyobaan salat duha. Nyobaan salat duha. Dina kitab Manba Usulil Hikmah. Salah satu seseorang amalana atau mun wiridan mah teu karasa. Hasilna teh karena mimitina ge nyobaan niatna. Salat duha ta manehna teh.
Ya salat duha geus karak menang sabaraha saminggu kumaha hasilna kieu-kieu keneh tambahan deui saminggu saminggu tambahan deui jadi 2 minggu 14 poe geus 14 poe kumaha urang usaha kieu-kieu keneh sugan ya sabulan salat duha pas kitu kumaha kieu-kieu keneh kalah nambah loba hutang terus sugan 2 bulan can kasa ieu nanaon ge tepung taunna aya haolna cenah tepung taun ngalakukeun duha satahun geus kumaha satahun teh teu karasa geus moal salat duha teh naon bongana teu karasa hasilna eta ngaranna transaksional ya salat atuh salat naon sih salat yeuh sugan we ku salat mah urang teh sagala serba dilancarkeun ku Allah oh gitu iya serba dilancarkeun salat engke dilancarkeun nya mudah-mudahan ari batur mah mudah manehna mah meyakini bahwa salat teh bakal hasil maksud ku Allah teh kudu dihasilkeun maksud mun basa kieu mah Gusti abdi salat ya tapi kuliah abdinya da kitu bahasana tapi kuliah abdinya lamun teu awas eta awas ngawaskeun ka saha awas Gusti lamun teu dihasilkeun maksud abdi moal salat deui ngancam Gusti Allah ngancam Gusti Allah tah eta ngaranna transaksional salat sebulan 2 bulan can karasa wae ieu hasil cek manehna mah hasil tina salat teh can karasa munang satahun salat alhamdulillah urang ngawuduk naon ngawuduk ieu abdi tepung tahun salat abdi tepung tahun salat ulang tahun salat munang satahun teu karasa keneh cek manehna teh pamaksudana ku Gusti Allah can dinaonkeun can dihasilkeun ngaranna transaksional cek Gusti Allah jadi daek beramal lamun aya nu menguntungkeun naudzubillah bisi jiga tadi ayat tadi daek ibadah lamun aya nu menguntungkeun lamun teu menguntungkeun naonan ibadah ari teu menguntungkeun mah tan mawi dina kitab Iqadul Himam diterangkeun wa'lam annal amal mustarak walladzi yadkhuluhu salasu ilal amal anu henteu murni teh ya. Mun bensin mah teu murni lamun kacampuran ku tilu rupa nu kahiji imma ria boh ria teh hayang dinilai ku makhluk Allah nu kadua au ujub ya ujub anu katilu au tolabu iwan teh tadi transaksional tolab iwan teh neangan gaganti saya akan sholat tapi oleh Allah harus dihasilkan apa yang saya cita-citakan kalau tidak bahasana saya tidak akan sholat lagi kalau tidak saya tidak akan sholat lagi nah bahasana gitu eta transaksional sok urang lenyepannya perumpamaan aya 2 orang pekerja katakan dalam satu PT lah dalam satu perusahaan si A jeung si B ya si A jeung si B lah gampang nama si Upin jeung Ipin gampang nama Upin jeung Ipin si Upin mah etos kerjana tinggi etos kerja tinggi teh on time berangkat ya, tepat waktu jarang alfa jarang bamset kerja terus bahkan lembur on time lah berangkat ya, tepat waktu pulangna dina waktuna da gitu teu mencuri star kitu jeung kitu we mun si Ipin mah beda kaberangan wae kuduna setengah jam deui kaluar teh geus kaluar kudung-kudung mohon maaf saya izin gitu ada kepentingan keluarga gitu mohon maaf saya loba bolongna boro-boro lembur kerja anu inti ge geus belang bentong manehna mah pas gitu ari si Upin mah hasilna bagus produksi teh bagus nya oh halus sih hasilna da bener si itu mah da gawena teh bari ngoprek HP gitu bari kieu teu bener lah dina waktu gajian
cek si Upin pas waktu gajian mana gaji abdi tah ieu plus jeung lemburna ieu gajina gaji pokok katakan 3 juta ieu lemburna 2 juta jadi 5 juta si Ipin mana nu abdi palebah gajian we palebah gajian si eta mah mana anu abdi mana punya saya mana gaji saya mana ngapain kamu minta gaji loh kan saya kerja di sini iya kerja tapi kamu kerjanya bagaimana datang telat balik pangheulana hasilnya teu bener minta gaji kira-kira dibere gaji moal dibere nage jauh jeung si Upin sabab naon sakadaekna si Ipin itu terlalu menuntut gaji tapi tidak seimbang dengan kerja yang dia lakukan. Ieu mah urang ka Gusti Allah sanes kerja, urang penghambaan ka Gusti Allah. Urang ayeuna Gusti abdi hayang ngasil maksud Gusti. Gusti abdi bogo kacemimin Gusti. Nyimimin Gusti mangga abdi netepan ngan syaratna nyimimin kudu beunangkeun ku abdi Gusti. Nyimimin abdi kersa salat udah salat hari teh henteu Gusti geuning teu nyimimin teu ka beunang ku abdi geuning nyimimin teh geuning henteu pan abdi tos salat lamun dibalikeun salatna emang bener emang salatna bener kadang salatna teh sakadaek teh salat duhur jam 3 kurang 10 menit bahasana gitu jam 3 kurang 10 menit sujudna teu bener rukuna teu bener boro-boro sunat teu bener lah salatna teu bener ongkos salat teu bener maksa ka Gusti Allah hayang dihasilkeun maksud jika tadi si Ipin gawena teu bener hayang nuntut gaji nu kitu ngaranna tolabu iwad transaksional karena kartos teu mawi Saur Ibnu Athaillah As-Sakandari mata tolab tang iwadon an amalin ketika engkau menuntut upah ketika engkau menuntut apa yang engkau cita-citakan mesti dihasilkan oleh Allah tulibta biwujudi sidqi fihi maka engkau akan dituntut untuk benar dalam melaksanakan amal lamun urang nuntut ka Allah Gusti hasilkeun pamaksadan abdi nya urangnya bakal dituntut ku Allah nya sing bener we ibadahna kira-kira ibadah urang bener teu kira-kira Allahu Akbar ingat kana bacaan apa ingat ka manehna Allahu Akbar eta karak hate ieu karak urusan hate can kan salat ruku sujud juga hayam macokan biasa Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah benar tuh kira-kira lamun urang ka Allah maksa Gusti abdi tos ibadah ya mana hasilkeun pamaksudan abdi engkena tulib ta biwujudi sidqi fi ajit bakal dituntut ku Allah mana maneh nuntut ka kaula hayang hasilkeun maksud kaula nuntut ka anjeun mana kebenaran dina salatna dina ibadahna kan tungtung nama coba lamun dipikir ku urang salat urang numang tahun-tahun kira-kira bener teu kira-kira patokan bener teh ti cek ilmu jauh keneh nya jauh keneh tah kumaha atuh urang menang teu tina ibadah urang tapi urang hayang dipasihkan hasil maksud ku Allah menang tapi mentok-mentokna sebatas harapan bahasana roja harapan teh ku ngalaksanakeun amal harapan contoh kieu roja teh ma koronahul amal farroja ma koronahul amal harapan teh yang mesti ada amal jadi gara-gara aya amal
harapana mudah-mudahan Allah gitu. Bahasana mudahan. Lain maksa, lain kudu, lain. Ye, Allah mah henteu kasipatan ku sifat karihan anu kapaksa. Urang justru abdun makruh, hamba nu dipaksa urang mah. Urang leutik dipaksa jadi gede, urang ora dipaksa jadi kolot. Allah mah teu kapaksa. Lamun Allah ku urang dipaksa kudu dihasilkeun maksud atuh Allah teh henteu kaunuhu muridan atuh. Henteu maha ngerasakeun. Sadegeun Allah mah maha ngerasakeun teu kapaksa. Jadi kumaha atuh? Urang meunang teu lamun geus salat ngadoa, ya Allah hasilkeun pamasadan abdi kalebet ceumimin mudah-mudahan sing resep ka abdi misalkan kitu. Kumaha we eta mah? Pasiehan abdi jembar rezeki Gusti, sing sehat walafiat Gusti, gitu. Abdi sing ieu sing ieu. Cuma sebatas harapan. Ngaran harapan teh cek istilah agamana roja, harapan. Roja makoronahul amal, tapi roja teh kudu dibarengan ku amal. Contoh kilah supaya paham. Urang nabung di suatu bank. Ya, urang nabung di suatu bank. Menurut bank eta, ya, menurut bank eta, katakanlah bank konvensional naon lah gitu. Jikalau nasabah nabung, maka akan mendapatkan kupon undian yang nantinya berhadiah, akan dikocok misalkan akhir tahun. Kalau dikocok teh aya nu menang motor, aya nu menang ieu. Ari itu misalkan nu nabung di bank eta cocokan keluar dengan nomor rekening sekian 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 mendapatkan motor. Menang motor. Semakin jelema nabung, maka semakin besar harapan menang hadiah. Di luar gedung bank teh aya tukang beca. Si itu mah menang hadiah, urang ge mudah-mudahan keluar hadiah urang. Mang, nuju naon di dieu? Henteu ngabeca, henteu ngantosan hadiah ya mudah-mudahan kocokan keluar. Amang nabung di bank ieu, henteu teu nabung. Oh, teu nabung tapi ngarepkeun hadiah. Kira-kira keluar moal. Moal, sabab henteu nabung. Eta dimaksud amal itu bisa diimbaskeun, ditawasulkeun kana harapan. Lamun kumaha lamun jalma teu amal, Allah teu mustahil bagi Allah. Jelema teu amal menangkeun pamaksudanana ngan adab-adab hadapan kitu. Amal heula mudah-mudahan. Tah jadi urang memenang urang oge. Amal ibadah geus amal teh ya Allah mudah-mudahan abdi hasil sing jembar rezeki, sing jembar sagarupa naon-naon sing sehatkeun gara-gara amaliyah urang. Tawasul ngaranna. Tapi lamun tema teu dihasilkeun maksudna mah ulah eureun dina amal. Paham teu? Sabab urang mah lain hamba anu transaksional. Abdi mah rek dihasilkeun maksud alhamdulillah henteu ge wios. Abdi mah nu penting mah amal karena abdi salat nuturkeun parentah Allah. Allah oge tangtosna insyaallah nyaah ka abdi ngan bentuk nyaahna kumaha. Jadi intina mah salat teh geus we nuturkeun parentah Gusti Allah. Lamun geus salat urang ngadoa dihasilkeun alhamdulillah, mun teu ulah nepikeun ka eureun salatna. Tah jiga si Ipin gara-gara henteu digaji ku perusahaana ngambek eureun. Oh usah moal digawe deui bongana gajina saeutik nya meureun saeutikna mah henteu bener naonna digawena eureun tah ulah nepikeun ka kitu. Bari naros. Osok salat tara alhamdulillah. Gue sholat sok ngadoa. Osok kira-kira sholat aya meureun lah belasan tahun mah nya timiti urang balik. Meureun ngadoa oge geus belasan tahun. Eta geus ngadoa geus sholat karasa teu hasil maksudna. Nya aya nu karasa, aya anu encan. Eta geuning teu karasa tetep wae sholat sabab urang mah insyaallah lain hamba anu transaksional gitu. Bios abdi mah teu dihasilkeun maksud oge. Ada abdi mudah-mudahan we ngarepkeun ridho Allah ku cara salat. Tapi kan geuning eta dina satu ayat aya kieu bahasana wasta'inu bis sabri was shalah. Nah gitu. Wasta'inu
kalian meminta pertolonganlah kepada Allah bisobri dengan sabar, wassalat dan sholat. Kan itu ayatnya jelas kan. Kalau kita sholat, ya Allah akan memberi pertolongan kepada kita. Bisa salah paham. Imam At-Tabari dina tafsir Tabari tafsiran kieu ya. Ayat itu tafsiran kieu versi Imam At-Tabari dina tafsir Tabari. Ista'inu bisabri wassalah ala mardotillah wa'lamu annahuma minat ta'atil min ta'atillah. Ista'inu bisabri wassalah ala mardotillah. Kalian meminta pertolonganlah kepada Allah bisabri wassalah dengan cara sabar dan sholat. Untuk apa? Tabasan untuk apa? Ala mardotillah, untuk menggapai keridhaan Allah. Jadi versi tafsir Tabari mah, jikalau ingin merekuh keridhaan Allah, carana apa? As-sabru was-shalah. Abdi hoyong dipikir ku Allah, hoyong salat. Jeung sabar dina salat. Annahuma min taatillah, karena sabar jeung salat teh merupakan ketaatan Allah. Jadi ujung-ujung nama lamun kudu digaris bawahi, urang salat teh untuk menggapai ridho Allah. Adapun hasil maksudnya alhamdulillah henteu ulah eureun naonna salatna, ulah nepikeun ka tolabu iwad, jadi hamba anu transaksional. La tatlub iwadon ala amalin lastalahu fa'ila. Engkau jangan mengharapkan imbalan dari suatu amal yang sebenarnya kamu tidak melakukan. Loh, saya tidak melakukan bagaimana? Tadi saya sholat. Iya, kamu sholat. Tapi kira-kira sholatnya bener tuh? Ente, misalkan. Berarti lamun teu bener sholatnya sama dengan ente sholat. Dari disebut sholatnya kudu bener. Berarti lamun orang sholatnya teu bener, sama dengan ente sholat. Itu logika nanya. Kumaha yakfi minal jaza laka alal amal angkana la qabilan. Cukuplah kita mengharapkan balasan amal yang kita lakukan adalah ingin diterima oleh Allah. Jadi ieu urang salat nu sakieu gorengna lamun kudu menta surga, lamun kudu menta hasil maksud, aduh jauh kene. Teu imbang. Kajeun lah. Urang mah saukuran urang kudu ditarima salat oge suatu anugerah besar. Ditarima weh salat suatu anugerah besar. Ieu terlalu jauh. Boro-boro di buruhan pagaweanana, gawena ge teu bener, masih keneh henteu dipecat oge geus alus. Ieu si Ipin mangkat ka beurangan, balikna pangti heulana. Gawena sabulan teh tibang 10 poe, 20 poe nama jarang asup. Hasil produksinya goreng, menyon gitu, anu soek, anu iyo. Wah, geus sageuleup teu bener, hayang digaji moal. Teu dipecat ge untung. Teu dipecat ge untung. Urang salat sakieu buktina. Kudu mentok Gusti, kudu hasil maksud. Jadi ulah jiga Pak Ogah, apa lu ngalaman teu film Unyil? Leutik ngalaman teu? Apa Pak Ogah anu gundul teh mun dititah kumaha? Cepek dulu. Eta Pak Ogah tos cepek dulu. Eta Pak Ogah lain gope, cepek da baheula. Cepek dulu, cepek teh sabaraha? 100 perak. Si Pak Ogah lamun rek digaweana naon teh kudu cepek dulu. Tak urang ulah jiga Pak Ogah. Ya Pak Ogah mah cepek dulu, kasebon heula. Mesti abdi rek salat. Tapi hasilkeun maksud abdi heula nya. Gitu. Lamun teu moal, ta eta ibadah jiga Pak Ogah. Itu cepek dulu. Simpulna, lain teu meunang ngadoa mengharapkan barokah amal ibadah supaya dihasilkeun maksud. Tapi lamun teh mah teu dihasilkeun maksud, ulah nepi ka eureun salatna, eureun ibadahna. Tah jika kieu jelema tadi ari anu menguntungkan mah oke. Ali palebah anu
anu ngarugikeun teh anu haroream kudu sholat ya embung ah nah gitu. Kita orang munafik bahasa urang mah gitu teh tolabu iwan gitu. Jadi aya lamun dina perumpamaan dina Quran aya dalil-dalil anu manehna teh resep ngadengena tah ulah ngaganggu nyawa nu lain ulah ngarampas hartana tah urang resep ieu urang resep ieu tapi lamun sakirana kudu salat kudu ieu amma yakrahun lamun teh ama manehna teresep wakipu cicing salat embung ah tah eta sifatan jamu jika perumpamaan jika kumaha lamun gurilam caang berjalan lamun poek cicing paham teh lanjutkan sakedik deui walau Allah la dhahaba bisamim ay makna asma'im lamun Allah menghendaki Allah ngaleungitkeun panona paningalina pangdengena pendengaran dohir ya lain paningali batin dapan lain telinga batin ada telinga batin mah geus budeg kamari nya ya sumum bukmun gitu bahasa wa absorihim jeung ngaleungitkeun kana naonna paningalina ad-dhahirah kama dhahabal batina paningali pangdengen mana tain nu dohir ieu ceuli ieu panon ieu bisa wae Allah naon bahasana eta gurilap teh nyamber panona wah kayak gitu nyamber celina wah jadi lungit celina innallaha ala kulli syai'in qadir Allah sebab Allah maha kawasa gitu semi-semi bahasa nama peringatan Allah maha kawasa ngalolongkeun panon dohir ngabudegkeun pangdenge dohir seperti ngalolongkeun ngabutakeun kanu batin ieu bahasa aya sya'a walau sya'a artinya menghendaki kehendak Allah kalimatna aya dua hiji irodah artinya berkehendak ya irodah makanya Gusti Allah kasifatna ku sifat irodah wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat irodat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman ayat sami'an basiron mutakallim bahasana irodahnya artina berkehendak hiji kehendak teh maknana lapanna ku kalimat irodah nu kadua kehendak teh bahasana ku sya'a artina berkehendak makana kumaha jadi moal insya Allah insya'a jikalau insya Allah jikalau Allah berkehendak aya irodah aya sya'a mafi'ilna masdarna masyiah beda aya irodah aya masyiah irodahnya seperti irodahnya wa mallahu yuridu lil ibadah bahasa wa mallahu yuridu zulman Allah tidak berkehendak dolim terhadap hambanya contoh deui dina Quran kalimat sya'a wala surat al-kahfi mun teu salahnya wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika goda illa ayyasha Allah engkau jangan mengucapkan ini dzalika goda ya besok saya akan melaksanakan anu illa ayyasha Allah kecuali dengan kehendak Allah makanya orang lamun ngalakukan sesuatu bade ngalakukan sesuatu sok ngucapkeun kalimat insya Allah naon insya Allah berkehendak keneh sing paham naon perbedaan irodah dengan masyiah perbedaan irodah dengan masyiah lamun masyiah mah ibaratun antajalidzat wal inayah as-sabiqah li ijadil ma'dum au i'damil maujud kehendak Allah anu disebutkan masyiah mah nyaeta kehendak Allah untuk mengadakan sesuatu yang tidak ada atau
i'damil maujud meniadakan sesuatu yang ada. Eta masyiah. Kehendak Allah dengan kalimat masyiah, kehendak untuk ijadil makdum mengadakan sesuatu yang asalnya tidak ada. Urang asalnya teu aya. Tahun misalkan lahir tahun 80, tahun 88 can aya. Syariatna asalna kolot urang culak colok keluar urang anu culak cileuk. Aya can urang baheula acan. Terus diayakeun ta eta kehendakna ngaranna masyiah. Kedua, masyiah teh bukan hanya mengadakan dari asal tiada, i'damil maujud meniadakan dari asal yang ada. Tuh si itu kamari hirup keneh. Minggu kamari maut. Eta takdir tina kehendak masyiah. Jadi kehendak Allah anu ngayakeun tina asal teu aya, ngeuweuhkeun tina asal aya, eta disebutna masyiah. Urang masuk ku kalimatna insya Allah. Hiji deui aya deui kehendak Allah teh disebutna iradah. Lamun iradah, mun iradah mah wa iradatu nyaeta ibaratun anta jallihil ijadil makdum kehendak Allah li ijadil makdum keur ngayakeun nu eueuh hungkul. Nu ngayakeun nu eueuh hungkul. Ya tadi jelema lahir tahun 80. Terus aya ya, asalna eueuh jadi aya eta iradah. Jadi iradah mah kehendak Allah anu ngayakeun nu asalna eueuh tapi henteu ngeuweuhkeun nu asalna aya. Kartos teh? Berarti kira-kira umuman mana masyiah jeung iradah? Masyiah mah mengadakan dari asal tiada, mentiadakan dari asal ada. Eta ngaranna masyiah. Mun iradah mah mengadakan dari asal tiada wungkul. Berarti pal masyiah a'ammu min hajin minal iradah. Masyiah lebih umum tibatan iradah. Paham? Makanya aku kalimat insya Allah. Insya Allah mah umum. Allah bisa saja menjadikan sesuatu yang belum terjadi. Ya besok acara jadi. Bisa. Atau Allah pun berkehendak acara yang akan terjadi ditiadakan. Paham? Makanya orangku kalimat insya Allah. Berarti simpul lagi ya. Setiap masyiah pasti iradah. Dan masyiah mah ngayakeun tinu eueuh, ngeuweuhkeun tinu aya. Mun iradah mah ngayakeun tinu eueuh hungkul. Berarti setiap masyiah pasti iradah, ngan teu setiap iradah masyiah. Makana kunaon lamun urang ditaros. Bagaimana acara besok jadi insya Allah. Henteu in aradallah. Teu kitu. Pernah teh nu ngadenge? Jantan in aradallah. Pernah teh ngadangu nu kitu? Encan nya. Kenapa ku kalimat insya Allah? Berarti setiap masyiah adalah iradah, tapi tetap iradah masyiah. Setiap emas pasti koneng, tapi untuk setiap koneng paham. Kertas wallahu alam bissawab. Rabbin fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabatil bidinina mugi Gusti ngamanfaatkeun kana ilmu nu dipasikeun mugi Gusti ngawurukan kana ilmu bimanfaatin mugi Gusti masihan paham ka abdi jeung ka ahlina ka baraya abdi
dina ilmu agama.